aing kemarin menang undangan di si Jimmy teh. Tapi ieu naon menang? Anjing pesta. Pesta naon ieu? Wah, rame ya sih kan. RT 04 RW 87. Anjing lu balu bateng RW na 87 kieu. Wah. Gimana ya? Tadi tadi 88 sih. Iya gitu. Oh iya. Aing tapi sepi ieu. Bisa saha. Assalamualaikum. Everybody home. Anjing iya bener dah. Mana tuh tah? Itu tulisan apa iya tuh? Sarua. Punten. So. Mas, woi. Bangun. Ah. Apa gitu ya? Mari anta. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti aing ka dieu teh kita ngadoakeun anu keur maot. Ieu keur maot apa geus maot, apa can maot apa keur sare gitu. Baiklah sare ge aing mari ngobrol. Kang, aing kemarin dibere ieu, dibere surat ieu ku si Jimmy. Aing ngomong tamu undangan di dieu. Aya pesta cenah loba wanita. Cantik ngomong nama. Tapi mana untung wae. Jawab dong cing wae atuh. Aing ngomong sorangan di dieu. Aing geus menang hese ieu surat ieu teh. Ngarubah ti cau berubah jadi kartu nah, karena emang merena anu gitu supaya jadi kartu undangan ngomongna di dia tempatna tapi usah saha anu ke molor kungkul coba ieu mah tangkurak si Jimmy cek aing mah aing padahal sering katipu baheula ge ayeuna geus ditipu deui wae awas ku aing pokona mun amprok ku aing di sliding ya nuhun assalamualaikum jawab dosa sia assalamualaikum. Deta, aing salam teh kudu jawab. Ciwan, aing ketipu. Kenapa ieu awas we si Jimmy?